Lektut lektut, lektut lektut, ah ah, lektut lektut, lektut lektut, lektut lektut, lektut lektut, lektut, ah ah, lektut lektut, lektut lektut, ah ah, lektut lektut, lektut lektut, lektut lektut, lektut lektut. Mau ikram kernaon mang? Amang lektut kerneangan lektut ini mang Kan yang lektut mang? sakara katempo deui mang euy ka mana wae. Biasa mang kamari teh urang teh jalan-jalan heula. Alus amang lektut euy. Jalan-jalan ke mana itu mang? Biasa mang jalan-jalan ke luar negeri pokoknya mang Gaya euy tukang lektut tuh bisa ke luar negeri da aing anu sapurah gawe gitu asa can pernah gitu ke luar negeri mah mang matakan emang teh jadi tukang lektut mang ame bisa jalan-jalan ke luar negeri. teuing mang jadi tukang lektut mah asa terserek mending keneh jadi gawe macul. Mang meureun jelema mah dibere rezeki ku nu luhurna. Tah eta amang nyaho ninganan Nya nyaho atuh. Ieu amang macul nu sawasa ieu mang. anu urang atuh mang. Oh nu amangnya ieu teh. Bae urang erek ngeureuyeuh heula Mang heula mang ulah ka ini Erek naon kitu? amang daek teh gawe di wing. Pan ieu teh wing teh keur gawe ngalektut. Dari tempat-tempat mang karung ngasisan Asian gitu mending gawe doing mang. Tapi amang dipikir-pikir teh lektut teh eueuhan. Wing daek atuh gawe di amang. Bener amang daek gawe di wing. Daek asal dibayar. Oh halus satu mang ari daek mah nganan sistem gawe di wing kieu mang di menit di jam di poe terus di minggu tahu sabulan daek teu Ieu gawe ieu pake ijazah. geus lama ulah loba bacot ieu sakuja nyer daek teu. Tuh mang ngeliatin pajuna. Yang benar sih kawena awas kalau aya nu teu beunang we taruna saeutik Terus orang gawe naon mang? dipopokin. Oh, difokuskan. Oke tuh mang. Burat tuh negara gawe ngek balik bye. Bye. Nah, aneh kamari papangijin tukang lektut tuh. Nya sebuah bagokingan. Wah, sarua aing euy. Ieu geus poe dua poenya. Panggil bawa modar teh tukang lektutnya. Kurang ajar tinggal tukang bagong cenah. Inget tuh. Sia tukang lektut sia. Aina ganti profesi cenah nya jadi tukang macul. Teh karunya mah jangan ada mah. Bang tukang lektutnya. Muhun mang, kumaha kitu? Oh, aman teh tukang lektut anu masuk bapak gombean sesakitnya. Nya mang, kumaha kitu? Saat hari amang eta. Nah, aku teu ngidar lektut deui jadi tukang macul eta mungkin ganti profesi amang lah. Lain paling teh nitah tadi teh. Nitah? Heeh, Oh. kita maju. Nah, dia kosong nih mang karungna nyar lektut teh. Lektut Udah amang mah tuh dah sok pulang bagong tinggalan. Urang ditanya kamari ieu, Mang, emang sah bagong kok. Nanti sieun kumaha batur kita laku kumaha. tah mah ngomong teh kan beberadagan kitu. Dan babaragaan kitu Bang dah bener sok amang sok buang bagong. Kamari ieu kuing ditanya amang sah bagong tina kali ieu geta ka babatuan kuing disasak di ditu. Amang ieu gawe di saha ieu? Anu ngaranna teh lamun sarama Ikram Bajuri. Abang dibayar sabaraha dadaekan gawe di si Ikram Bajuri sawah ieu ha? Euy, tepugu. Eta amang nyokot paket naon ieu gawe di sawah di si Ikram mah? Urang mah mang nyokot paket lagi nu harian. Oh, paketannya mang karah. Sebarang giga mang Naon ari sia ada yang mah lain paket data tuh. for ari teh nyaho mang. Sia bagus jika ngaledek ka aing, abang-abang aing gawe macul. Pasariana raon kan karang ngomong teh ngegas ajak-ajak kain. Bang, amang yang tutor macu nu bener teu. Tutor macul nu bener. Kumaha tuh mang maksudna? Nah, kieu mangnya diajar macu yang bener teh. Celana. Ai amang di titah ku si Ikram gawe naon? Popokin. Sok kumaha sok popokin teh. Buang lektut teh. Salah tuh ya. Salah tuh Bang. Salah. Tadi naon popokin? Ki awas jangan ngeser. Dia siap popokin teh. Ngomong pacul. Tuh kayak pacul mang. Dia amang kieu nya. Nah, amang kieu langsung kieu. Tah, eta popokin yang bener mah. Artinya cicing we heuh. Antep kuning mah pacul mah kitu we heuh. Nya. Oh, tah gitu orang baik lah tuh.
Yelin mang. Gua. Yo. Sok. Nah, gitu mang sok buru popokin we nya. Siap mang. Oh, cup. Kokok sama yang mau kokokin. Oh, iya nya kokokin teh. Cup. Cup. Mang, hari amang keraon curhat ginjang galangan nih. Naon uingan teu curhat jeung galengan kurang ge gawe. Ay amang gawe naon, da katinggalin nama amang mah tepakan galangan hungkul. Bapak ieu teh gawe nepakan galengan teh. Heeh, gawe naon. Iya, gawe mopokin galengan. Banges ge lo jelema ieu kuat kitu-kitu teuing nih. Aja ngomong aing ge lo. Heeh ge lo amang mah. Wawanian sia ngomongkeun aing ge lo. Heeh, amang mah ge lo ngaranna tepakan galangan. Budak aing ngomongin nyalutak euy ka budak deui teh. Naon sia wani ka aing ah? Wah, ini aing ka sia mah. Sok buruk ka dieu, sia maju ka dieu wani mah. Tapi kayak heulaan mang, aing keur gawe heula. Ka wani anjing najak lu teh najis aya mantok Boga barusan jangan lo mah. Aduh, yang geus pihujanan euy. Kumaha nya nu gawe di teh euy euy. Angkang ah. Mang, kumaha gawe teh? Pan ieu mang urang teh keur gawe. Gawe naon arisan nepakan galengan? Pan mang teh dipopokin lain galengan. Pan puing ieu dipopokin tuh. Ari sia aing tadi nitah nage popokin nage pake pacul lain pake leungeun. Atuh ngatuh. Da tadi ge cuk omong-omong nu duaan teh kita mopokin teh kieu da kuleungeun. Sama mang saha teh cing pugus urang ngomong teh. Teuing atuh da we teh nyaho, teu apal we ge. Terus ari sia teh kunaon nepakan leungeun kana galengan? Hore teh amang meni nyerang ka aing. Berarti amang mau popokin galengan teh geus mepene budaknya sampai galenganna ditepakan.